Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi sareng ku ilmu azharo nembongkeun saha Allah Ta'ala fadla Adam alaihi salam kana kaunggulan Nabi Adam alaihi salam alaihi salatu wassalam alal malaikati ka malaikat wa amarahum sareng miwarang Allah ka para malaikat bisujudi kana sujud lahu ka Adam wa innama syaraful ilmi sareng sanyana ari kamulyaan ilmu likaunihi eta lantaran kabuktian ilmu wasilatan eta jadi cukang lantaran ila taqwa kana taqwa alladzi anu yustahaku anu dihak bihi ku ilmu naon al karomatu kamuliaan indallahi ta'ala mungguh Allah Ta'ala wa sa'adatul abadiyatu sareng kabagjaan anu abadi ayeuna mah netelakeun masih dina kautamaan ilmunya. Wabihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaika. Sareng ku ilmu pisan Allah bade nembongkeun kautamaan kaunggulan Nabi Adam alaihi salatu wassalam nembongkeun kaunggulanana teh kautamaanna teh ka para malaikat nyaeta dipiwarang nyebatan nama-nama teh para malaikat teu aya nu sangemeun margi mung anu dipasihan terang anu terang teh gitu. Daku lantaran memang para malaikat teu aya anu terangeun sementawi sabada patarosan anu sami disampaikeun ka Nabi Adam secara lancar nataan nyebatan nami-nami nu aya di sakelilingna wa amarahum bisujudi lahu akhirna para malaikat tadi piwarang naon? Piwarang sujud penghormatannya ngahormat ka Nabi Adam. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ala taqwa alladzi yustahaqqu bihil karamatu indallahi ta'ala wa sa'adatul abadiyah. Jeung sanyana ari kamuliaan ilmu lantaran nyata ilmu teh geus jadi wasilah cukang lantaran geus jadi sarana pikeun peningkatan takwa seseorang anu dihakan bakal kenging kamuliaan munggu Allah Ta'ala bahwa jami
anu mulia munggu Allah nyaeta jami anu takwa. Nya kitu deui saurna teh bakal kenging kabagjaan anu abadi sajabi ti ketakwaan teh. Bakal kenging kabagjaan anu abadi yakni di akhirat. Okay. Inna akramakum indallahi atqakum. Sanyana pangmulyana di antara ranjeun nyaeta jami anu paling takwa di antara aranjeun. Kama qila sakumaha di carioskeun li Muhammad ibnil Hasan ibni Abdillah ka Muhammad binil Hasan ibni Abdillah naon syi'run syair kama qila li Muhammad ibnil Hasan ibni Abdillah syi'run sakumaha dicarioskeun ka Muhammad binil Hasan bin Abdillah hiji syairan. Jadi Muhammad binil Hasan bin Abdillah gaduh syairan anu bunyina kieu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asaddu ala syaitani min alfi abidin. Ta'allam kudu belajar anjeun fa innal ilma dasanyana ari ilmu zainun eta hiasan li ahlihi pikeun pemilikna wa padlun sareng kaunggulan wa unwanun sareng ciri likullil mahamidi pikeun satiap pujian wakun sareng kedabukti anjeun mustafidan eta nu ngalap paedah kulla yaumin tiap dinten ziyadatan kalawan tambah minal ilmi tina ilmu wasbah sareng kedah ngojai anjeun fi buhuril pawaidi dina lautan-lautan faedah tafaqqah anjeun kudu belajar ilmu fikih
fa innal fiqha dasanyana ari fikih afdalu qaidi eta pang utamana anu nungtun ilal birri kana kahadean wat taqwa sareng taqwa wa a'dalu qasidi sareng pang adil-adilna anu adil huwa ari eta teh al ilmu eta ilmu al hadi anu nuduhkeun ila sunanil huda kana perjalanan tanapi kebiasaan petunjuk wa ari eta ilmu teh al hisnu eta benteng yunaji anu bisa nyalametkeun hisnu min jami'is syadaidi tina sadaya kapayahan fa inna faqihan da sanyana ari nu ngarti dina bidang fikih wahidan anu seorang nu sajalmi mutawarri'an anu apik asaddu eta leuwih berat alas syaitoni kasetan min alfi abidin tibatan 1000 abid. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Anjeun kudu belajar, kudu berilmu, sabab ilmu teh bakal jadi hiasan pikeun pemilik mah nu ngamiliki ilmu bakal jadi hiasan. Oge bakal gaduh kaunggulan, kautamaan. Oge ciri pikeun satiap pujian. Taya hebatna ilmunya. Bahkan bakal diangkat derajat jalma anu beriman jeung berilmu. Jadi anggar kudu aya iman. Sabab berilmu wungkul mah bari jeung teu iman teu bisa ningkatkeun kaimanan, sok kadang jadi bodoh. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Anjeun kudu ngambil faedah. Setiap hari bertambah ilmu teh. Anjeun oge kudu ngojay di lautan-lautan sagaranya, di lautan-lautan faedah-faedah. Jadi semakin bertambah ilmu, kudu semakin tambah beramal oge. Ulah sampai bertambah ilmu, tapi amal teu bertambah, teu berbuah gitunya. Teu berbuah. Tadi dia disebatkeun di lautan-lautan faedah. Sabab ilmu nu dilungsurkeun ku Allah ka dunia teh sapertikeun
cai lamun teh mah jari gitu dicelupkeun kana lautan tah setetes cai tina lautan. Nu mawi masih kene sueur cobi sesana dina lautan. Semakin bertambah ilmu kudu semakin meningkat kemampuan teh. Tapaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Anjeun kudu belajar ilmu fikih. Lantaran ilmu fikih teh pang utama-utamana anu bakal nuntun kana kahadean jeung takwa oge jeung pangadil-adil nanu adil. Naon sababna huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Lantaran ilmu teh anu nuduhkeun kana pembiasaan petunjuk. Panasana mah kitu nya ilmu teh. Anu bisa nuduhkeun kana pembiasaan-pembiasaan. Anu matak bisa ngajak kana jalan pituduh jeung takwa. Wal hisnu yunji min jami'i sadaidi. Ilmu teh ngarupakeun benteng. Benteng teh kan anu bisa ngaraksa. Anu bisa nyalametkeun tina sadaya kapayahan. Tina sadaya bencana ilmu teh. Bencana dunia, bencana akhirat terutami ya Allah Rabbi. Fa inna pikan paqihan wahidan mutawari'a. Da sanyana ahli fikih jadi kudu anu alus nanana ibadahna kudu ngajadikeun seseorang jadi alus ibadahna. Da sanyana seorang ahli fikih anu apik gitu, nu apik asadu ala syaiton minal fi'abidin. Eta leuwih berat ka setan teh tibatan 1000 anu ibadah. Lamun teh maena 1000 nu ibadah kitunya tapi teu patingar itu tapi. Tadi bandingkeun jeung seorang ahli fikih. Seorang ahli fikih bari ajeung apik tak sabenerna mah leuwih berat cenah ka setan teh. Nah kitunya keunggulan ilmu teh. Jeung kamuliaan ilmu. Wallahu a'lam bishawab.